Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak kelas 1. Tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pengajaran bahasa Sunda. Hayu urang kawitan ku bacaan basmalah heula barudak. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar dina pengajaran 5 pengalaman aya dina KD 3.5 mengenal kosakata pengalaman masa kecil yang menyenangkan dan berkesan. Ngaregepkeun teh nyaeta barudak hartosna nyimak sacara saksama. Hayu ieu aya bacaan anu urang regepkeun sasarengannya. Liburan di lembur Nini. Liburan di lembur Nini teh asih jeung galih mah kacida betahna. Waktos liburan saminggu teh teu karaos. Ampir unggal dinten ameng ka sawah. Ngurek belut, ngalak keyeup, atanapi ngudag-ngudag papatong. Ari asih mah papasakan sareng nyoo boneka we di bumi sareng di ida. Tah barudak pami ngaregepkeun teh kan menyimak secara seksama atau memahami bacaan. Supados barudak ngartos eta bacaan tadi teh cobi diulang deui sababaraha kali. Saatos diregepkeun ayeuna urang pilarian kandaga kecapna. Kandaga teh upami bahasa Indonesia nama kosakata nya, kosakata. Tah di dieu aya sababaraha hiji kosakata dina bacaan tadi anu kedah barudak uninga nya, yang harus anak-anak ingat kosakata apa saja dan artinya apa saja. Dikawitan ku kecap lembur. Lembur teh sami sareng kampung. Teu karaos, tidak terasa. Ameng artinya main. Kanggo artinya untuk. Ngala artina memetik, menangkap. Papatong itu artinya capung. Bumi artinya rumah. Sareng artinya dan atau dengan. Barudak ngaregepkeun bacaan teh sae pisan. Manfaatna nyaeta supados barudak tiasa ngajawab pananya anu engke aya dina soal. Tah ibu bade nyontohan kumaha hasilna dina ngaregepkeun bacaan anu tadi. Nyaeta anu liburan di bumi Nini teh nyaeta asih sareng galih. Liburanana teh lamina teh mung saminggu. Unggal dinten galih mah amangna teh ka sawah ngurek belut, ngalak keyeup, ngudag-ngudag papatong. Ari asih mah papasakan sareng nyoo boneka. Asih sok ameng sareng biida. Tah eta hasil tina ngaregepkeun atanapi memahami bacaan anu tadi barudaknya. Liburan di lembur Nini. Barudak pengalaman galih sareng asih teh eta teh pengalaman anu pikaresepeun atau pengalaman yang menyenangkan. Tah ayeuna urang tinggal pengalaman galih sareng asih tadi teh naon wae nya? Hayu barudak urang tinggalan yuk. Anu kahiji nyaeta ngudag-ngudag papatong.
Ngudak-ngudak itu mengejar-ngejar anak-anak ya, mengejar, menangkap capung. Wah, pasti menyenangkan ya. Pasti pikarasepeun eta mah nya barudak. Anu salajengna barudak ngurek belut di sawah. Ngurek itu artinya menangkap belut di sawah anak ya. Tah eta teh pengalaman anu pikarasepeun anu biasana dipikaresep ku murang kalih pameget nya oleh anak laki-laki biasanya ya. Tah upami ieu mah ngala keyeup di sawah barudaknya. Keyeup itu artinya kepiting kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ngala itu menangkap. Tah ieu mah biasana kepitingna nu asok aya di sawah barudak nya. Nah, ieu pengalaman pikaresepeun oge. Salajengna barudak pengalaman pikaresepeun anu biasa dipikaresep ku urang kalih istri atanapi awewe nyaeta papasakan nya, main masak-masakan. Aya kokomporan nya, aya kakatelan, nah aralit lah eta mah nya barang-barang teh. Ieu mah biasa dipikaresep pisannya ku urang kalih istri. Tah ieu sami pengalaman pikaresepeun nya barudak. Masih seueur deui barudak pengalaman pikaresepeun sanes. Seueur pasti barudak oge kantosnya ngalaman jalan-jalan atanapi ka mana gitu nya ka kebun binatang. Tah ieu aya pengalaman ka kebun binatang. Dupi barudak aya anu pernah ka kebun binatang? Tah eta ge sami pengalaman anu pikaresepeun nya barudak. Ibu ge kantos ka kebun binatang resep pisannya. Hayu barudak urang ilikan gambar-gambar sato naon wae ieu teh. Aya bentena sakedik barudaknya nami sasatuan dina bahasa Sunda. Aya nu terang ieu naon barudak? Leres ieu mah singa namina nya. Leres pisan. Upami ieu namina jarapah. Tah jarapah mah beheungna teh panjang kaluhurnya. Tah disebut teh jarapah nya barudak. Anu salajengna barudak aya buhaya. Tah ieu namina buhaya nya. Teras aya kuda. Orai. Tah ieu namina teh disebut teh orai nya. Teras aya badak nya. Teras aya oge manuk anu sok ngapung. Tah ieu namina teh manuk barudaknya. Alhamdulillahirabbil alamin barudak. Sakitu wae pangajaran ti Ibu Desi. Ayeuna urang review deui sakediknya. Tadi nu kahiji urang teh ngaregepkeun barudak ngaregepkeun bacaan nya. Menyimak bacaan, memahami dengan seksama. Anu kadua barudak aya pengalaman anu pikaresepeun, rupi-rupi pengalaman nu pikaresepeun. Anu salajengna ngilikan gambar-gambar sasatuan nu aya di kebon binatang. Tah barudak sakitu wae pangajaran ti Ibu dinten ayeuna. Mugi aya manfaatna. Insyaallah engke tepang deui sareng video Ibu Desi Magdayani kapayunanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.